Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, haturan wilujeng patepang di serang acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carius nu baris kapihatu neraskeun si kemang racun kumaha salajengna. Kami tradangu anu parantos tatan-tatan mangga wilujeng ngadangukeun. Mitra dangu nyidasih teh langsung nangtung. Tapi dengan nyidasi dipun tangan ku Aki Mardi. Aki Mardi betaheun keneh we resepeun keneh bebarengan di saung jeung nyidasi kalian pokna kieu. Nyai, yo, ulah wakamu lihat atuh bager. Pan Aki teh betah keneh, resep keneh, sasarengan nyai teh. Bager, heunah, deui kawengi oge di dieu mah da tara aya nanaon, tara aya sasaha nyai. Sakedap deui we 2 jam deui geda cekap bager. Nya ieu sayang, nya bager ieu nya. Kawas budak leutik we Aki Mardi teh manik ngarenghik hayang dilaksanakeun ka hayangna. Duh, wayahna we Aki, wayahna ieu isin ku anu sanes adulkeun ka wengi di dieu mah. Kumangke upami aya anu neang cai atawa ngaori sawah, heung ningalieun ka urang pan isin sareaki. Gampilah pan urang tis tepang deui sanes waktos, tiasa senoan deui sanes waktos. Dina kaayaan anu langkung resmi, dina kaayaan sareng suasana anu langkung pikeresepeun Aki. Wayahna we nya Aki nya bager. Aduh, nya mangga atuh ari maksa bager. Mani ninung Aki mah yeuh. Ih, abdi oge nya moal tiasa hilap kitu wae kana kajentenan neme teh Ki. Mun kadewe nya kieu, ieu Rusiah teh ulah duikeun ka bocor ka anu lian Ki. Aki sing tiasa nyumputkeunana sangkan teu dikanyahokeun ku batur. Bahaya Ki, upami Rusiah urang duaan teh aya anu terangeun mah. Cilaka kakina oge ka abdina upami hubungan urang teh anu terangeun mah kitu Ki. Sakali deui omatnya Ki ieu Aki sing tiasa dipercaya. Aki mah nya bisa dipercaya nyai. Ngan sawangsulna ni oge kedah tiasa buninaker. Sing paling dina nyimpen rahasia urang duaan bager. Najan kumaha Aki mah sieun bae sini teh nyahoun. Mangkani nini pamajikan Aki mah nya kitu. Keur geus peo teh, geus kolot teh goreng adab deui. Teu pikaresepeun dasar jelema nu kasebut tereh modal. Aduh, tos Aki ieu ulah sauran kemana wae. Mangga nya Aki nya abdi bade wangsul. Oh, mangga bager atuh, mangga. Nyidasi sanggeus warga sonoan mah jeung Aki Mardi lantaran kayan anu memang geus buritna keur terus we pamitan arek balik ka imahna lempang mapaegan sawah. Mitra dangu sedengkeun Aki Mardi najan nyidasi anu geus mereka sugumaan ka maehna geus lila eueuh geus lila balik maehna mah nya masih keneh we ngahuleung di jero saungna. Sagarupa anu kajadian bieu, sagarupa anu kalaman bieu, karasana ku Aki Mardi mah berasa di alam impian. Pangna kitu bakating ku ngarasa teu sangka nyidasi teh baris mereka sugumaan ka manehna, daek nganteur kana kahayangna. Leuwihna ti eta aya nu leuwih matak gebegan sakaligus nu kasebut Rajana Bunga, Rajana Bagja, nyaeta kuayana nyidasi teh make jeung ngajak kawin sagala. Make jeung hayang rumah tangga sagala jeung dirina. Bari jeung sareng-sarenge sorangan teh hate Aki Mardi harita ngocoma ngomong kieu. Bagja nu segede gunung. Malah gunung Panggedena ge nya leuwih gede keneh ka Bagja aing ayeuna. Alah, teu sangka si Baheno si Erkom si Rancuni teh yeuh. Bogohun ka aing. Bieu mah mani asa kumalayang lelemutan aing. Mani asa hiber ngapu ngawang-ngawang.
lantaran menang kasugemaan anu pohara gedena teu dina nyidasi make jeung daek ngancerkeun kahayang aing napas mamereng hapranyu tapi sugema deui lantaran geus heubeung kara aing teh pramangihan kasugemaan saperti dieu alah bageur nyai muga-muga we atuh harapan urang duaan teh sing tina kanan urang tiasa kauntun tipung katamang beas laksana kapidulian nya tapi pada ingat ke pamajikan nu di imah harapan-harapan endah anu pinuh ku kabagjaan jeung kasawangna bakal nyugumakeun teh ngadadak leungit diganti ku karempan jeung kaselempang kumaha ieu nya lamun inina barudak ngahun kana kawan aing nu hahadean jeung geulis nyidasi munyahun teh kana tangtu ngamukna mangkaning pamajikan aing mah najan geus kaayaan ini najan geus keot oge pohara gede adabna pohara goreng kalakuanana aduh Aki Mardi ngarenghap semenu eungap ngarasa ugah dina eta nyang hareupan engke lamun kajadian kaen manehna nyidasi nu kaen geus silih cacapkeun ngeunaan kasugemaan teh heg dikanyahokeun ku dirina anu ji pamajikan nganajan kumaha kaselempang ka anu ji pamajikan atuh kasieun ku pamajikan teh tela kaerehkeun ku rasa bagja jeung sugema koen manehna bisa barengan jeung nyidasi keur Aki Mardi mah sigana kajeunting pepegatan we jeung pamajikanna anu geus kaaya nih batan kudu kaen telaksana hiji jeung nyidasi anu sakitu herang mencrangna anu sakitu matak mohona matak sugema lahir batin kumangke we keur aing mah kajeunting ponok jeung sinini batan aing teu bisa laksana hiji jeung nyidasi nu sakitu matak ninung sakitu matak sugemana mah naon wae nu bakal kajadian ku aing bakal disanghareupan asal aing bisa ngahiji we jeung nyidasi anu sakitu matak duduyeunan geuning bari jeung salanga sadengeh keneh tungtungna Aki Mardi nangtung terus kaluar ti jero saung tebat leumpang mapae galengan maksudna arek balik ka imahna di lembur kadu mitra dangu ngan nya kitu lantaran leumpangna barjeng inget wae ka nyidasi inget kana kajadian waktu tadi bebarengan jeung nyidasi oge nyawang kana mangsa-mangsa nu bakal datang atuh awakna anu keur mapae galengan teh jadi limbung jadi gegaleongan nu antuk nama kucuprak kujubar Aki Mardi langsung labuh we kana leutak sakedapan namahna kaen teu bisaeun hudang nyuuh we di nu leutak berjeng baju jeung calanana mah nya kitu teu katulungan nya baseuh nya pinuh ku leutak aduh aing mah aya bae teh ambe aing nepi ka ngamru labuh dina kotakan da ieu balas inget we ka si mencrang si herang nyidasi nu matak dari kana ati matak sugema kana pangrasa nyai nya atuh nyai teh nya geus metot aki nepi ka aki namru dina kotakan sawah awak aing nepi ka jibrug pinuh ku leutak satekah polah Aki Mardi maksakeun hudang geus bisa nangtung mah terus we maehna neruskeun lampahanan lempang mapae galengan sawah berjeng ayeuna mah ati-ati jeung iatna da sieun ti kujubar deui labuh kana eta kotakan sadatangna kaburuan imahna Aki Mardi gancang geruan ka pamajikanna anu harita eueuh ditepas Nina, yo kadieu heula atuh. Buru kadieu Aki datang ye. Buru pangisahankeun baju jeung calana Aki yo. Mani pinuh ku leutak Nina. Buru kadieu. Aya naon Akina?
mani gogorowokan kawas di leuweung wae geuningan. Tanya si Nini barjeng nyampurkeun barang reteh kana kain Aki Mardi ngagebeg oge si Nini teh pedah we pakaian si Aki meni jibruk pinuh ku leutak. Eta ieu pakaian meleutak kungkul geuningan. Natas nanaon atuh Aki teh ieu cik jawab ieu tas di mana? Wayah ki mani kakar jebul mani eueuh pisan nya ngarasakeun anak ka pamajikan nu ripuh di imah mah. Ini Sarti teh narima jeung harita keneh ambak-ambakan kasih Aki. Pedah we kakar datang berjeng kayaan datang teh geus leup-leupan teh nya kitu. Oge pakaiana mani kain pinuh ku leutak kawas anu tas guyang dina kotakan bae. Kami mah arek disalin heula. Engke diteruskeun ngomongna. Leos ka dapur. Tidinya mah nya nu pakaian anu kotor terus we. Kaca tukangan imah. Gebru se mandi, geus kitu mah terus we disalin ku pakaian anu bersih. Kebat ke tengah imah. Gek diuk perjeng nyarane kana eta beli kamar. Lamunana ku melayang ingat terus ka Nyidasi. Atun Nyi Sarti nyamperkeun sanggeus nutupkeun panto jeung jendela malah geus kae nyeungeut damar cempor segarupa. Gek diuk hareupeun si Aki berjeng pok ngomong deui. Ieu aki-aki peot jawab atuh pananya kuring tadi ieu. Tas di mana akina teh? Tas di mana? Ngomongna eta si Nini berjeng kayan langsung nyereng bari molotot ngemuka heula anu pohara Nini Sarti ka Aki Mardi teh. Ulah ngambek pedah kami balik urit atuh ieu ninina. Ieu kami mah apan lalaki deuleu. Ngatas di mana we da lalaki mah loba kepentingan, loba keperluan. Kepentingan teh ieu. Kepentingan naon? Kaperluan teh keperluan naon? Sok ieu gancang bejakeun. Kami penasaran hayang nyaho. Da eta atuh abong kanu geus peot mani teu babejah heula. Teu ridho kami mah ieu. Ayo jawab. Alah. Wah, make jeung kudu bebejak sagarupa ieu. Ingat kudu bebeja dari dia teh ieu masih keneh sah di pemajikan akina. Najan geus peot, najan geus kolot oge atuh akina. Ih. Pokona mah ieu tas aya kapentingan we teu kudu dibagi beaskeun atuh ieu Ya, bejakeun tas naon? Kami teh tas mantuan nyalot tanah jeung si Wardi nu imahna di kulon teh nya susukana meunang untung gede bae kitu tah ninina ieu. Aki Mardi ngabohong terangkeun kajadian nu sabenerna. Ku tanti ieu tas nyalo geuningan. Tas nyalo Alah, teu percaya ieu. Jeung manis senang-senang deui init-initan sedengkeun si Ino mah incu urang can teang-teang sakitu inungna geus ngabejakeun ka dieu. Nya ngabejakeun yen si Ino ge ieu gering ripuh. Inung si Ino mah ieu pan ngajak ka akina, ngajak ka rumah sakit. Nah, apan aya inung bapana ka rumah sakit mah ieu. Teu perlu jeung aki jeung pokona mah teu perlu we jeung kami sagala. Da kami mah ieu geus kolot. Aras urus di rumah sakitna oge. Tacantang tu bisa. Sok lieur jaba sok ditanyakeun sanggup teuna dina mayar biayana. Apaan ayeuna mah yeuh da rumah sakit teh lain rumah sakit sosial. Mani pinter ngomongnya. Ari eta baju jeung calana teh pinuh ku leutak. Nah, kunaon kitu? Pan geus ditung dari dapur atuh pakaian oge ninina. Nah, nanakeunana kakara ayeuna. Kunaon? Mani jebrog ku leutak ieu tas ngojay di sawah.
labuh ti anu ieu nu kasebut gawir gulawas kami teh yeuh ninina kelempang teh ngadon ti soledat yeuh mun bisa mah sesuhan ayeuna tah nya ngarah isukan karimoe yeuh. Aduh, eta nita meniku sangeunahna cek atuh ye hari wayah kieu teuing mah heueuh eureuna nita ka pamajikan teh akina. Nah, make ayeuna sangeunahna sagarupa nyebutkeun sangeunahna. Yo, pan di mana-mana oge pamajikan mah kita geus salaki deuleu. Teu beurang teu penting. Komo ayeuna sore keneh kakara lepas magrib lamun ditah ku salaki mah ye nya kudu daek. Kudu nurut ulah sok naon urang teh mupang ulah ngalaman maksudnya ulah ngalawan bisi kawalat Nitah oge ari teu puguh waktuna seperti ayeuna mah teu dibenerkeun ye mun kitu isuk-isuk atawa beurang nya pantas nitah nyiseuhan ari peuting kieu mah lain waktuna pikeun seseuhan tapi da waktuna pikeun reureuh kami teh pikeun istirahat kitu ye. Ngomong nani sarti berjeng kaji jeberi sagarupa siga nu pohara pisan keheulna jeung ambekeunna ka anu jisalaki teh duka kumaha eta hate ni sarti ujug-ujug di berean ngewa jeung kaen keheul ka Ki Mardi teh. Aki Mardi anu pinter api-apina ngarasa heran oge depo pamajikanna siga anu amek-amekan siga anu keheulun ka manehna. Buah pamajikan teh nyahun kana kain manehna anu kain tas suka bunga nyidasi nu mata kok we ngomong nyata keur nyimutan kayan anu sabenerna geuning tara-tara ti sasarina ninina mah jeung amek-amekan ka kami sagala sing bener ngomong teh nah pedah kami datang burit jeung deui heug maneh ngamek ye salaki teh datang capek tas balang siar tas usaha dan duit jeung rezeki teh moal datang sorangan tanpa disiar mah yo maka kararitah nyusuhan celana hiji baju hiji oge mani amak-amakan ari embung mah nya teu naon deuleu Ya, soal ngambek mah, ya mang kudu ngambek. Nah, ulah kami ngambek kasalaki anu init-initan leuwih ti misti. Tisuk jedur kakara datang dina poe kayang geus preupan kieu barjeung teu jingjing teu bahawa geuning. Sing bisa nyengker hawa nafsu ninina ulah deuk amek-amekan teu puguh. Nanaon teh? Nah, takkan percaya keneh sakitu dibejakeun kami tas balang siar. Heueuh lah percaya ya. Pas ngomong gitu mah leos we. Nini Sarti langsung ke kamar. Goledag mah teh langsung ngagoler. Lain ku geus tunuh-tunuh teuing ngan bakating ku kaen geus hoream we parare omong jeung anu disalaki. Sedengkeun Aki Mardi masih keneh aya di tengah imah. Nyerande keneh bae nyeta kana eta bilik kamar. Mena anteng umar lamunan, anteng umar sawangan, nyawang ka mangsa-mangsa anu bakal datang. Mana temen kain suka bungahna, mana temen senangna lamun engke manehna teh bisa ngehiji laksana rumah tangga jeung dirina nyidasi. Tur dina hate Aki Mardi geus kain ngancik hiji pamaksudan, yen lamun Nini Sarti keukeuh wae amek-amekan, keukeuh wae mata pikas sebeleun, moal asa-asa kudiri Aki Mardi kana tangtu bakal diserahkeun. Kajeunting pegatan jeung Nini Sarti oge da bakal bisa kawin deui. Bakal bisa nyaningkeun anu geulis nyatana nyidasi anu kaen sakitu mata pikar sepeunana. Mitra dangu kacaturkeun dina poe isukna. Geus deui we antara Aki Mardi jeung Nini Sarti perebut catur parare omong. Najan harita isuk keneh oge kakara oge wancir mangsang, tapi Nini Sarti pohara pisan ngarasa keheuleunaana, pohara amekeunana kana kaen Aki Mardi. Pangna kitu nya pedah we Aki Mardi isuk keneh oge apa geus arek init, barjeng ditanya arek ka mana-manana.
Aki Mardi kaen nerangkeun embung pikeun ngabejakeun. Najan kaen geus aki-aki tapi keuni Sarti mada salaku awe normal. Bogoh keneh gede keneh duriat ka Aki Mardi teh. Mena mung lamun teh kudu dia nyeri ku salaki, oge mung lamun teh kudu pepegatan mangsa gede keneh ka cinta. Baik ayeuna salakina eta anu kaen geus bongkok teh bat mani kaayaan dandan satakar kebek. Puguh we ngagaya ge apan teh eleh ku budak ngora. Buuk leucir ku minyak rambut beungeut anu kaen geus peot teh make jeung diwedakan sagarupa. Nya kitu make jeung kaen dikocrotan ku kaen minyak sengit segala. Nu kasebut nama minyak sengit palagi diguah langsung dikocrotkeun kana bajuna. Ari pek ditanyakeun arek ka mana-mana Aki Mardi teh embung ngabejakeun. Pantas we lamun segini Sarti teh ngarasa curigaeun teh. Aki Mardi harita teh muncereng ka Nini Sarti, sedengkeun Nini Sarti oge bolotot ka Aki Mardi. Dua anak kain pating polotot berjeng silih pencerong teh, silih kain bendeng siga jeung musuh baik ka ayana teh. Oge teu eraeun ku loba jalma anu liwat, teu eraeun ku tatangga anu kaen ngadengeun kana eta papasianana antara Aki Mardi jeung Nini Sarti. Anu tera mah itu ieu embung kaelehkeun omong. Yeuh akina nam we yeuh arek ka mana-mana oge kajeun arek nepikeun ka wayah kumawe oge. Tapi yeuh kudu dikanyahokeun ku kami. Ngarah tenang kana hate kami arek ka mana sanyeuna akina teh yeuh. Nah mani ku harese teuing ngajawabna atuh akina. Sok bejakeun. Sok kami bere nyaho. Arek ka mana eta anu dituju ka akina teh? Narek ka mana yeuh? Kitu pokna Nini Sarti nu hayang nyaho arek ka mana-mana Aki Mardi. Ngomong ngaberjumulak cangkeng nangtung di buruan imah. Aki Mardi nemalan berjeng kaen teh polotok sagarupa. Ucapanana oge pohara pisan kasar gerihana mata krungseb kadengeuna. Jeung sanyana mah ahnya kitu teu pantes dikedalakeun ku jalma anu geus kuduna jadi kaen picontoeun barea. Pokna Halah, rumah tatanya teuing ih. Pokona mah kami arek ini heula. Arek aya perlu ben titik. Nah, maneh-maniku telete teuing hirup Sarti ya. Elah mani pinter nemal akina teh ayeuna mah jeung siga aya rahasia anu dibunikeun disuputkeun ku akina teh nya make jeung alim dikanyahokeun arek ka mana-mana make jeung alim ngabejakeun pamaksudan ustanya sagarupa geuningan beuh mani gumasep geuning jempe yo Sarti gandeng teuing sia. Maneh montong ngabogaan kacurigaan naon ka kami dulu. Kami mah rek usaha. Ai rek usaha atawa rek neangan rana ieu. Waduh. Nah. Make di ngomong kitu sagarupa. Curiga atuh da kami manyaan. Nah, make jeung curiga. Eta we ya. Dangdan manikain satakar kebak buk anu geus bodas ge mani leucir ku minyak rambut beungeut bedakan sagarupa kawas beungeut awewe jeung mani malabaran make minyak sengit palagi karuhun di goa mun lain arek neangan rana mun lain arek neangan awewe nah arek ka mana eta nyangka mani sangeunahna geuningan barina oge yeuh. Pantes we di dieu mah lamun payu keneh ka awe oge da laki menika palangkeuh heula tungtuna kitu jawaban ti Aki Mardi teh. Alah mani asa kapuji yeuh kanyahoan geuning ieu nya lamun teh mah akina arek ngahlaran karana ka awewe aduh kawas nu bakal payu deui we geuningan Nah, make moal payu deui sagala. Nya payu deui. Denajan kami geus aki-aki oge, kami mah aki-aki gampang deui yo. Alah, payu ka saha geus peot kitu mah yeuh. Paling-paling oge payu ka WTS.
naon we teh ha? Heeh, awek tuna susila alias bonon. Dasar ieu mah aki-aki peot bongkok. Heh, lain kadua geura eling mah ye. Aduh, Manges jempe manehna era ku batur kamerek ini tio. ya serahkeun si aing teh kieu-kieu teuing mah. Heh, Ini sarti teh kalaka olong serani buruan berjengki tunang gading diuk ceurik. Ki oge ya lamun geus waktuna mah arep deuleu. Ke aing mah sia. Pas ngomong kitu mah gini gue. Aki Mardi ini tinggalkeun pamajikan anu keur ceurik gading diut berjeng gogoleran nyetak di buruan imah. Mitra dangu urang tunda heula kaya nini sarti anu keur ceurik nalangsa. Lantaran tas pasya jeung anu jisalaki nyatana Aki Mardi, sedangkan Aki Mardi nama duka arek ka mana. Da harita geus jauh ninggalkeun imahna, ninggalkeun nini sarti. Estu kaen teu dipirosea deui najan kaen keur ceurik lolongseran oge. Kacaturkeun di lemur bebakan jengkol. Nyiis anu kaen soal peuting teh maehna ngrem we di kamar. Ti barang datang kamari beurang teh malah kaen geus dua peuting ngagulung katunggara jeung kana langsa. Alatan pegatan jeung obri mangsa isuk harita mah nya kitu aya di tengah imah. Ngahaja ku bapana sina kaluar lantaran kaperanganana kayan adi nyiis anu digawe di Bandung nu katelahna teh nyiwati nya datang ka lemur berjeng kituna angkaribung barang bawa. Nyiwati teh pugue ngarasa heran jeung gegebeg oge ku ayana menang beja ti inung bapana yen eta anu jilanceuk pegatan jeung dirina obri. Inung bapana nyiis kalian dibarengan ku eta Nyiwati jeung Maman harita teh keur ngabrah ka nyiis. Nya eta nu dipamrih mah sangkan ulah nguluwut teuing, sangkan ulah nalangsa teuing. Sedengkeun Agus budak teh kayan apetna keur jeung mamangna. Ya tadi oge apaan anteng we aya dina lahunan Maman. Katara parman nyiis teh pohara alumna, pohara cai nuwol da balah ceurik terus-terusan, ngadak sepa beungeutna oge, bangun anu kurang sare jeung memang nyana teu sare. Geus aya 3 peutingna ti miti papasean jeung obri tug nepikeun ka papegatanana. Tug ayeuna apan geus aya di imah inung bapana ngahiji jeung eta anu jikolot. Eueuh bosna pamursid teh nu kasebut bapana nyiis jeung Maida inung nyiis eueuh bosna. Tai reureuhna ngupahan jeung ngabrahkan jadi anak teh. Demi nyiis namanya kitu gawenangan ningsreuk we ceurik. Hatena asa ancur lebur jadi lebu bakating kutunggaraan teh padana. Nyiwati jeung Maman teh nyaksian kayan anu dilanceukna batan sakitu. Dina kayan nyeta keur kalebur dina katunggaraan, pohara pisan ngahalasna, pohara nalangsana. Teu sangka atuda antara nyiis jeung obri nu katempona mah nya ti heula pan sakitu layutna. Ayeuna bet bisa pegatan barjeng tanpa aya kasalahan naon anu pilampah ku nyiis. Pamursid teh harita nu kadenge mamatahan ka nyiis pokna kieu. Nyai, anak king, anak bapa. Geus, ulah teuing jadi pikirannya. Ulah teuing jadi bahan lamunan anak king. Tarimakeun ieu kajadian teh ku kajembaran hate. Lantaran lamun urang kadalon-dalon ngagulung kabingung kada terusan urang teh ngumara kana langsa, mangka awak urang anu bakal ruksak, awak urang nu bakal nalangsana nyai. Mungguhing jodoh mah nya kitu, teu beunang dipikahayang, teu bisa dipimbung anak ing. nya anak ieu najan kumaha geus kieu kajadian mah urang teh nya moal bisa majar kumaha, moal bisa nawar-nawar deui geulis. Da salaki atuh da nya kitu meni sok sangeunahna ngeri teh ieu. Pokna Maida deui barjeng kaen milu leuwih nya eta nahan picerikeun. Nyiis susutan si panon anu terus namah merebay kaluar barjeng pok ngomong pegat-pegat jeung dumareuda. Pak, Mak,
nyerina hati abdi aduh lain lantaran ku diserahkeunana lain lantaran pepegatana mung eta we duh lumatak tu geunah teh ku ayana Kang Obri nyerahkeun abdi teh barjing abdina teu rumasa ngijing silap bengkok sinemah abdi teu rumasa boga kasalahan naon janten karaosna ku abdi asa dipiceun teu puguh abdi teh mah duh nya kaen abdi teh lil upama kembang keur mangkak mah keur beukah diangse dia menan ngari geus laju geus peot kieu dipiceun barjeung kaen teh ajeun sapeser duh sareng deui nya kitu teu cara pareto keur pikahenna ka abdi sasatna mani nutur ngudag nah ayeuna mah geuning dipiceun ditoker sapajorogan aduh pas ngomong kitu bruk gue nyiis teh nyuuh kana lahunan Maida barjing terus nama cerika nyerian Maida ngusapan buk nyiis diberenganku kanyaah jeung dik kadeudeuh nu kaen teh papadana deudeuhna jeung nyaahna anu jadi indung teh ka anu jadi anak nu eueuh bandinganana nu eueuh saatna Yo sing sabar we anakinya muga-muga we atuh engke kahareupna urang teh sing bisa mangihan anu sagarupana teh ngaleuwihan ti dina Obri nyai ibu aduh Nyai yo tarimakeun ieu kajadian teh mana kitu oge nyai teh yeuh geus kaen teu kapake ku dina Obri yeuh dalamun kapake keneh mah meureunana nyai teh moal diserahkeun moal nepikeun ka pegatan jeung nyai bageur mak bapak aduh duka kumaha ieu kange abdi mah sesah kange mapalerkeunana sesah kange non nenangkeunana aduh margi salos kumaha taya deui pamegat anu dipika cintaku abdi lintang ti anjeunna aduh angin Kang Obri nyaira aduh puguh we mata kalas mata kuatir eta omongan nyiis teh tuning nya kitu diberenganku kaen geter-geter kana langsa anu tae bandinganana eueuh papadana sigana teh nya kitu pohara pisan jerona kanyeri jeung rajatna hate nyiis da mangsa ayeuna pamursid teu bosen-bosen mematahan atawa mere papatah ka anu jadi anak king ya najan urangna bogoh keneh najan urangna gede duriat keneh hayang keneh manjangkeun hubungan rumah tangga oge eueuh gunana eueuh mangpaatna ari kaena lakina kaen kitunya teu bogoheun mah ka urang nyai ulah berat deuleu ponok lengkah anaking dunya teh lega ieu sugan atuh kahareup nama anaking hidup teh manggihan leuwih bela jeung leuwih nyaah batan si Obri jeung biasana nyai mumuhing manusia hirup mah terlalu pasti coba jeung dodoja kitu tah di dunia mah ieu papasangan aya bunga aya sangsara aya bagja aya tunggara sing sabar anaking Maida nyeritana barjing kaen teu boleh we ngusapan ka nyiis musibah anu karena pangku anakna asa karasa kumaehna bae yeuh mungguhing manusa nyai senang jeung bungah teh nya kitu sidih ganti datangna ngan urang teh kudu terang yen dina mangsa meunang ka bungah nya ulah bungah teuing nya lantaran hiji waktu mah sok meunang ka sedih nya kitu dina mangsa keur sedih ulah nalangsa teuing lantaran dina hiji mangsa mah eta kasedih teh baris diganti ku kabungahan nyai mani teh bosna pamursi pematahan ka nyiis nyiwati anu kaen tiata dijempe harita teh mairan milu ngomong bakating ku ngarasanya ka anu jilanceuk pokna kieu leres pisan ece urang teh kedah sadar ce kedah sabar ulah duikeun ka jero teuing urang kalebuna ieu sagara katunggaraan sareng katunggenah ece
rupi nama ece Kang Obri teh nya kitu aya anu mangaruhan teu bener dina pangnaduika tega nyerahkeun ece bari jeung nya kitu geuning teu karena boga dosa sareng kasalahan naon sanes abdi gaduh maksud awon ka Kang Obri mung numutkeun kabiasaanana kajadianana pepegatan an rumah tangga teh komo upama kayan taya kasalahan naon mah eta teh akibat aya nu ngaruhan teu bener aya anu ngojok-ngojok sangkan rumah tangga bisa pegatan kitu ece mung urangna sing ageng kayakinan yen bener mah tara pahili jeung salah nya kitu deui atuh nu salah manajan sakumaha bulina oge disumput-sumput awal akhir mah nya bakal kanyahoan salahna kitu ece dina ngomongna nyiwati teh estu kalau teu nakar mematahan ka anu dilanceuk teh pohara pisan jemarna diberengan ku kanyaah jeung kadeudeuh ka anu dilanceuk pamursid puguh we pohara penujuna kana omongan nyiwati anu tetela eta mata greug-greug jeung mata tenang kana hate pamursid jeung Maida teh sabaraha kali manggut tanda lelembutan teh sapagodos jeung eta kayan anu jadi anak malah pok pamursid mah ngomong kalian tujukeun ka Nyi Iis anak king bener oge tah anu diucapkeun ku adi hidup anu dikedalkeun ku Wati teh Nyai sing tenang we geulis engke ge kabagyan jeung kasugumaan teh bakal datang ngaganti kaayaan urang anu disaput nyata ku katunggara jeung kadalangsaan ngan disagedeungeun ti eta urang teh kudu daek ikhtiaranana diberengan ku kasabaran hate Nyai ditemak ku omonganna eta Maida anu nembrakeun nyata kadengarti kana kayan Obri anu jadi robah adat pokna kieu Yeuh, mamah bet ngerasa heran jeung teu ngarti we ku adat tabiatna Jang Obri kitunya tu nepi ka nyerahkeun si Nyai sacara dadak-dadakan yeuh apana padahal apanan manehna teh katempuna ku emak sakitu bageurna sakitu pikaresepeunana asal namanya pikayeng yunaker nah ayeuna geuning bet jadi kitu nya melengkung bekas nyalahan katempuna teh siga anu keur kabunggulengan jeung nyata ku salah saurang jalma apana ya nya kana kitu sigana mah mana tapi keun wae da geus kitu ka ayeuna meuni jelas geus kitu kajadianana pokona mah teu kudu yeuh urang teh teleb jadi perhatikeun mah anak urang we sangan ulah kateterusan ngagulung kabingung aya dina katunggaraan serena deui upami leres teh mah duh Kang Obri teh kabunggulengan ku istri sanes atanapi aya anu mengaruhan awon ka manehna muga-muga atuh sing kapenak we nya ece nya muga-muga we atuh Wati da keukeuh ece mah yeuh keukeuh ka jelema anu jelas geus mangaruhan teu bener ka Kang Obri bet asana teh kacida teuing batur anu keur regreg pageuh rumah tangga teh hayo anu ngaganggu aya anu pipilueun icikibung aduh nairaha atuh arek ka Bandung deui Wati pokna Iis dipungkas ku tumanya ngeunaan pamaksudan Wati iraha-irahana arek nyaba deui Nyi Wati langsung meuni haget nembalan rupina teh nya kitu we satungtung ece masih keneh dina kaayaan kieu mah abdi moal tenang ngantunkeunana oge nya kitu bekituna bade di lemur heula we ece hoyong ngabrah heula ieu ka ece hoyong nyerengan ece heula kajabi engke upami ece tos tenang emutan nya nuhun-nuhun upami tos non kenging gentosna ece panginten abdi bade nyaba deui kitu panginten ece yeuh sugema ka ece na oge atuh nuhun kana kanyaah jeung kabelaan nu jidulur katarima ku ece Wati ngan nya kitu atuh meureunnan kumaha pagawean di ditu atuh
kantun ngintun serat ece yen abdi aya kaprogian heula di lemur. Pek atuh jeung wati heula we ieu nya nyai. Da bapa mah ieu teh arek ka ondangan heula jeung mana? Wayahna we ieu ye ditinggalkeun heula anakingnya. Wati kade ulah ka mana-mana nya ibu mah arek kaundangan heula ieu. Oh, sumuhun mangga atuh teu sawios eta mah nya panginten wilujeng wios da aya abdi ari kawaman moal kawamana kitu. Nyiwati tumanya kawaman anu harita teh keur kayan ngalahun eta Agus gancang waman teh ngajawab. Moal rek ngasuh ieu Agus heula we ieu. Yuk Gus, ye urang kaburuan yuk. Eos we. Maman langsung kaburuan berjeng kitu na Maman ku Agus bangun anu nyaah pisang ka anu jadi alote. Pamursid jeung Maida teh harita kene oge ngaleos deui ninggalkeun imah lantaran arek kaondangan heula ka Pasir Hayam. Atuh nu aya di imah teh tinggal Nyiwati we jeung Nyiis dari Maman mah diburuan nyeta keur ngabeunyokeun alona. Sari tinggalkeun anak ku indung bapana nya kitu ku Maman deui eta kayan anu kaburuan. Nya obrolan antara Nyiis jeung adina teh nyatana jeung Nyiwati beuki jongjon bae. Jabati sono teh lantaran kayan geus heubeul maehna teu panggih oge apana Nyiisna nu keur kanyang hareupan nya eta hiji masalah anu pohara matak tu geunahna. Nyiis harita anu ngamitian di muka obrolan teh malahan ngomong oge bangun anu harewosan. Aya harewos bojong ece ieu teh Kawati nya matak asa aya batur pakumaha ku ayeuna Wati teh dari jeung Maman mah teu pati jongjon ngengetkeun maehna mah lalaki wat. Ari kitu daya naon ece bangun anu dari ya geuningan. Nyiwati langsung tumanya kontan katarik omongan eta lanceukna. Nyata ieu duh aya ieu aya beja selenting ka bawah angin yen cenah kaayaan di lemur Sukasirna teh keur keur meuweuh nyata ku anu papasiaan dina rumah tangga. Malah di lemur kadu oge cenah Aki Mardi ayeuna mah jadi mineng ribut jeung pamajikanana. Tah ieu kitu ku tante beja anu matak narik ieu ece ieu dina waktu anu meh sarua. Nah hanya bet kitu nah kumaha kitu ece ieu kaenana di Sukasirna teh atuh ece nya cenah gansah mas teh ayeuna teh ieu minang pasea jeung bojona nyatana jeung Ibu Karsi ari kajodohna bet nyata atuh kawas anu sarua jeung rumah tangga ece alatan salaki jeung nya kitu jarang balik. Da cenah ceuk beja mah gansah mas oge mun peuting teh sok jarang balik ka imahna tah kitu ieu. Mustahil nyaan dina minggu-minggu ieu aya kejadian anu meh sarua nya lamun taya anu ngasut lamun taya anu mangaruhan goreng mah ece. Nyiwati nembrakeun pamanggihna ka lanceukna. Ieu kitu cenah anu jelas nama nyata nu tetela kabeh oge sarua we jeung ece ngarasa timuruan ka salaki lantaran kayan gansah mas jeung Aki Mardi oge apan jadi beda jerobah adat ka pamajikan kitu Wati. Menawi atuh di Sukasirna nah aya istri anu goreng lampahna ece. Nyiwati tumanya dari anak Nyi isi langsung ngahulang sakedeung bangun anu nginget-nginget nya geus kitu pok ngomong berjeng manehna teh katara bangun anu manggih laratan pokna kieu. Nya kitu aya awe anu rada goreng lampahanana oge kalakuanana teh wat nya malahan ceuk Maman kungsi cenah ieu ka aya nempo di hiji tempat di dina eta awe ngalakukeun jeung salaki anu lain muhrimna kasebut nama milampah kayan teu bener jeung salaki batur. Dukanya henteu nama ngan Maman cenah kungsi nempo ku panon sorangan. Saha maehna teh ece saha atuh
saha anu terang ieu eta awena anu geus ngagoda Kakang Obri oge. Cobi atuh saha cenah ieu? Mun ku hagetna keur nyiwati tumanya Bejeng langsung boga sangkaannya kitu buah-buah Obri digoda ku awe anu sarua jeung beja ti Maman anu geus katarima kudrina nyiis. Waktosna oge parantose geningan mitra dangu. Rupina dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya Sikemang Racun cekapkeun ka dieu. Mangga wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.